Assalamualaikum, Sampurasun. Dina ieu waktos Bapa bade ngajar basa Sunda kelas 2 semester hiji. Tema hiji hirup rukun pangajaran kahiji ngaregepkeun pupuh. Dina ieu waktos Bapa bade ngenalkeun pupuh pucung. Harti tina pupuh nyaeta karya sastra wangun puisi anu kaasup bagian tina hasanah sastra Sunda. Tawa pupuh tuh yaitu karya sastra yang dibangun oleh puisi yang termasuk bagian dari hasanah sastra Sunda atau kekayaan sastra Sunda. Ari pupuh teh kauger ku patokan atau aturan. Pupuh mangrupa guru wilangan, guru lagu, sarta watak. Pupuh yaitu terikat oleh aturan. Pupuh berupa guru bilangan dan guru lagu serta watak dalam pupuh tersebut. Guru wilangan nyaeta jumlah engang atau suku kecap unggal pada lisan atau larik atau baris. Guru wilangan itu yaitu jumlah suku kata atau suku kata tiap baris ya atau larik atau baris ya di situ. Sedangkan guru lagu nyaeta sora panungtung atau sora vokal akhir unggal pada lisan. Guru lagu yaitu suara akhir atau suara vokal tiap baris. Sedangkan watak nyaeta karakteristik isi dari pupuh atau watak itu yaitu yang menggambarkan isi karakter dari sebuah pupuh ya. Kemudian salajengna ayeuna urang asup kana pupuh pucung. Sok kuhidap diregepkeun, disimak, diikutin ya. Judulna pupuh pucung tata krama. Mangka inget tata krama sopan santun, tanda jalma iman nyarita jeung amis budi. Da basa mah lain barang anu mahal. Sekali deui nya. Mangka inget tata krama sopan santun, tanda jalma iman nyarita jeung amis budi. Da basa mah lain barang anu mahal. Nah, ya pupuh di luhur kaasup kana pupuh pucung. Ya. Ari pupuh pucung teh ngabogaan watek nggambarkeun rasa ambek ka diri sorangan atawa cua atau keheul alatan henteu sapu hate. Guru wilangan serta guru laguna nyaeta 12U baris kahiji, 6A baris kadua, 8E atau O baris katilu, baris kaopatna 12A. Ya, pupuh di atas termasuk pupuh pucung. Ari kalau pupuh pucung itu mempunyai watak menggambarkan rasa marah terhadap diri sendiri ya, atau kesel ya terhadap diri sendiri. Alatan tidak sesuai hati kita ya. Guru bilangan dalam guru lagunya yaitu baris pertama 12U ya. Jadi jumlah enggang baris pertama. Mangka inget tata krama sopan santun, berarti penggalan suku kata garis pertama ya. 12U santun huruf vokal terakhirnya U gitu ya. Terus baris kedua 6A, 8EO dan 12A. Nah,
Sakieu wae ti Bapa pancen tugas hidup tulis materi pengajaran di buku tulis bahasa Sunda.